في يوم عاشوراء عشر تتسي بها اثنتان ولها فضل نكير سم صلي الزرع لمن عد وقته راس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسي على العيال قلم دفران وسورة الإخلاص قل الفتاسير وسي على العيال قلم دفران وسورة الإخلاص قل الفتاسير. Poe ke-10 Muharram amalkeun 12 amalan nu diunggulkeun nu kahiji berang napek puasaan 2 peuting sholat sunnah pek lobaan 3 silaturahmi jeung duduluran 4 ulama ziarahan 5 kanu teu damang pek longokan 6 2 biwir soca disipatan 7 budak yatim sirahna usapan 8 boga harta sodakohan 8 mandi adu sampurnakeun 10 kula warga barungakeun 11 kuku ramo diteuk-teukan 12.000 kul bacakeun 11 kuku ramo diteuk-teukan 12.000 kul bacakeun